warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana mugia hidup dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin. Dina Jumaah ieu ping 24 Juli 2020 izinkeun Ibu memperkenalkan diri. Wasta Ibu Neni Gustiani, sok dipanggil Ibu Neni. Nya di bumi mah sok dipanggil Bu Ines nya ari sekolah mah cekap we Ibu Neni, asal ulah Ibu Nen nya. Ibu linggih di wilayah Jampang, nyata tepatnya Jampang Pulo, tepat di persis di belakang rumah sakit Dompet Duapa atau rumah sakit Sehat Terpadu. Lamun nu rumahna arah ke bumina arah ke Parung pasti terang yang namanya rumah sakit Dompet Duapanya. Ibu ngaulang kelas 8 wika kelas 8L. Nu di kelas 8 nah diajar ku ibu pasti wanoh ka ibunya salami di kelas 8 maksudna wanoh ka ibu tos terang ibu. Materi nu bade didugikeun di kelas 8 di kelas 8 ieu nyaeta biantara deskripsi kampung adat Sunda, novel, nanti orang ngabahas novel juga nya beda sami dengan bahasa Indonesia tapi bedana novel dalam bahasa Sunda, pakeman bahasa sareng drama. Nah, buku nu kedah disiapkeun salianti buku paket sareng LKS nyaeta hiji we buku tulisna hijinya nyata cekap di sampul coklat sareng file bisnis hiji we nu warna koneng pikeun naon file bisnis teh pikeun nyimpen tugas-tugas atau portofolio tugas bahasa Sunda. Nah dina materi kahiji tadi teh ada materi biantara sakilas urang tingali lah contoh biantaranya naon sih biantara teh ari biantara teh dalam bahasa Indonesia teh sami dengan pidato ari dalam bahasa Sundana pidato teh disebut biantara. Nah ieu mah nyan contoh hungkul ari pembahasan engkatna mangkin dina dinten Jumaah Payun. Mangga wilujeng nyakseni contoh biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkung dipayun hayu urang panjatkeun puja sinaran puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos maparimbang rebu-rebu kanikmatan nyaeta nikmat iman sareng nikmat Islam sehingga urang sadaya tiasa ngariung nyemplung di ieu tempat anu insyaallah diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat sinaran salam mugia tetap dikocorkeun ka junjungan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna tugdugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipihormat, Ibu Bapak Guru anu kusim kuring dipihormat, teu hilap sadaya rerencangan anu kusim kuring dipikareus. Ngadegna sim kuring di dieu bade nyampaikeun sakedik diantara ngeunaan ujian atawa cobaan ti Gusti Allah. Ujian atawa cobaan ti Gusti Allah anu dipasikeun ka urang sadaya aya 2 nyaeta ujian anu manis sareng ujian anu pait. Anu kahiji ujian anu manis nyaeta ujian anu dipasihan nikmat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua ujian anu pait nyaeta saperti dipasihan musibah. Upami urang dipasihan nikmat ku Gusti Allah, urang kedah bersyukur. Naon sababna? Sababna tos jelas diterangkeun ku Quran surat Ibrahim ayat 7 anu hartosna saestuna upami urang syukuran kana nikmat Allah maka kami pasti nambahan nikmat eta. Tapi sebaliknya
Upami urang kupur kana nikmat, maka siksa Allah kacida tebihna. Upami urang dipasien ujian anu pait seperti musibah, urang kedah sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar eta bagian tina iman. Allah oge ngadawuh, Allah seneng ka jalmi-jalmi anu sabar. Jadi urang sadaya hirup di dunia ieu pasti seueur ujiana, pasti seueur cobaana. Kuncina urang kedah syukuran sareng urang kedah sabar. Rupina sakitu anu kapihatur, hatur nuhun ka sadaya perhatosanana, nuhunkeun dihapus. Orang tos ningali nya contoh biantara sakitu cekap we contoh nama ulah seueur teuing nya pembahasan lengkapna engkin insyaallah dina Jumaah payun. Sakitu heula perkenalan ti Ibu Neni. Hapunten bilih aya basa anu kirang mirena, jaga kesehatan cicing di imahnya saninten buat saninten dibantun kaperapatan. Hapunten abdi hapunten lamun aya kalepatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.